secara rapi kieu geus ngalacai teh aing mah. Heuh atuh ayahna we aya da meureun di kumaha atuh da aya ge eta cai ngoco da geuleuh meureunan dipake barang dahar nanaon mah. Oh, jelema teh teuing-teuingeun nya. Heueuh eta nu maling sanyo nemen ka bina-binanya da teu sabaraha padahal mah ampun Gusti aing mah. Heeh, cek urang mah. Tega atuh jadi ngarep ku teh biar teu nimanya. Heeh, nima we. Heuh atuh urang nagih ka Ceu Util. Wah, mere ka cuti mah nya. Ah piraku aya da geus lila eta teh nginjem duitna teh 300 ti heula teh. Teuing asa cangcaya anjing lagi ka cuti mah. Ah urang tanyakeun wayahna we kitu da hutang mah kudu dibayar urang daripada kieu Cobaannya atuh. tuh. Da sok ripuh urang geura asugan we teh eta mahna eta 300 geus mulaan malen heubeul. Oh, ayo tuh. Hayu atuh. Boga duit ieu ek mayar hutang ka si Ibi. Bongahna sok kesel atuh daerah sok disetatuskeun wae. Coba sok diomong-omong di kabatur. Di mana di si Ibi teh eueuh di saung teh. Itu geuningan. Keur nanaon cenah itu jelema teh. Eta geuning Ibi teh di teteangan teh. Heueuh nya teh Ibi ge rek aya perlu ka Ceu Util teh deui. Nah aya perlu naon ieu teh? Rek nagih teh anu ti heula Teu jeung Ceu kudu Util. ditatagih tah geus mawa duit mah tah tingali tuh aya. Heueuh syukur we atuh geuning Najang eta. naon ieu duit sakieu atuh Ibi? Heueuh nya butuh we atuh Ceu Util si ayah teh usaha geura sok. Ku dikukut atuh lalaki teu usaha oge. Hari geus atuh di kumaha Ceu Util mah nya di jurung-jurung. Yeuh punah ieu. Kos salaki abi atuh ieu usaha teh geura. Heueuh atuh milu Ceu Util si ayah milu ka salaki Ceu Util usaha. Moal kapake salaki abi mah sakitu usahana ge sut-sut kos pasar. Nah make mah kapake atuh Ceu Util papatahan bejaan usaha naon. Jelema tuman ti beurang leledokan kitu da moal kapake salaki abi mah ti beurang mah sare. Penampilan oge da tara leledokan da gawena ti peuting. Heunah gawe naon atuh Ceu Util gawe ti Nya peuting. teuing usaha we meureun alus Ibi da sok irit jam 10 balik subuh peuting ge aya mawa sanyo. Ku abi mah tak dijual ge eta sanyo tah. Kuat geuning jang bayar hutang ka Ibi. Eta balikna teh aya mawa emas, mawa tipingan nya tah mun mawa emas secara jeung suratna eta surprise cenah bisi dijual cenah ku abi lamun jeung suratna teh mah tak sok mere emasna we hungkul tara jeung suratna eta teh. Entong atuh. Heueuh entong atuh tong milu ayah atuh ari kitu mah Heuh, da bae moal kajian kapake, cicing we. moal kapake sakitu usaha lincah atuh da salaki abi mah ih moal kapake anu boyot-boyot tuh man leledokan kitu mah Lieur aing usaha naon ai kitu nya. Teuing. Heueuh Wah, sanyo urang oge bah eueuh teh eta nya. tong sok bitnah aya itu katampo mah pamali kan bae tong milu kan bae ka cicing we di imah. Heeh atuh. Heeuh.